Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha ayeuna daramang sadayana di bumi. Alhamdulillah dinten ieu urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan bahasa Sunda. Sareng dinten ieu perdana kanggo kelas 4 urang diajarna ngalangkungan video. Nah, video pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna bade neraskeun pembelajaran dinten kamari. Kumaha hidup sadayana sarehat sadayana. Nah, Bu Eli berharap tapi Bu Eli miharep mugia hidup biasa sehat sumanget diajarna. Sate acan diajar hayu urang ngadoa mugia pembelajaran dinten ieu aya manfaatna. Satos berdoa hayu urang kawitan diajarna. Tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta siswa dapat menjelaskan barang-barang yang menggunakan bahan energi. Kemudian siswa dapat menceritakan gambar tentang hemat energi. Tah, intinya tujuan pengajaran anak pas dijelaskan. Ayo urang kawitan diajarna. Coba tinggal buku halaman 20 genep. Dia aya bacaan ngeunaan Earth Day. Selamatkan bumi dari kerusakan. Hidup tangtu kungsi ngabandungan warta ngeunaan naik harga BBM. Nu dituluykeun ku tayangan iklan layanan masyarakat dina TV anu maksudna ngajak masyarakat pikeun apik atawa ngurangan ngagunakeun BBM. Eta langkah pamarentah teh dumasar kana kaayaan minyak bumi di alam nu geus pohara kurangna. Sedengkeun pangabutuh masyarakat kana minyak bumi terus-terusan ngaronjat. Kituna sangkan masyarakat sadar tur paham karena pentingna energi dina kahirupan manusia. Unggal poe tanggal 22 Oktober dipieling poe energi sadunya. Energi anu kudu diapik-apik ngagunakeunana teh diantarana bensin, cai, listrik jeung sajabana. Nah eta teh kudu diapik-apik, maksana diapik-apik teh kedah dihemat-hemat. Unggal jalma kudu bisa leuwih apik dina ngagunakeun energi. Sabab sumber energi lolobana geus sadia di alam mangrupa anugerah ti Allah nu Maha Kawasa. Kawilang saeutik keneh sumber energi hasil olahan manusia tina kamajuan teknologi. Sumber energi alam moal bisa nambahan, namun digunakeunana sagawaya tangtu bakal leuwih tereh ngurangan. Jadi lamun energi digunakeun sagawaya tangtu bakal ngurangan. Komo energi anu teu tiasa di perbaharui, contohna minyak bumi. Salah sahiji cara pikeun nuwuhkeun kasadaran masyarakat pikeun enggoni ngagunakeun energi diantara ku cara terus-terusan midangkeun uar pangajak nyata ngajak masyarakat tina unggal media warta nu ku tayangan iklan masyarakat atau ku cara nyebarkeun warta dinu ditulis dina koran, majalah, brosur, stiker, poster jeung sajabana. Janten dina bacaan eta teh aya nu namina selamatkan bumi dari kerusakan. Urang teh kedah ngagunakeun tong sagawayah energi teh. Tong di boros-boros energi teh. Energi nu teu kenging di boros-boros teh contona energi listrik, cai, bensin jeung sajabana. Nah, teras kami sagawayah engke si sumber daya alamna teh seep tah hilang, maksudna teh tidak ada lagi energi untuk kita memenuhi kebutuhan. Nah, salah sahijina pikeun numbuhkeun kesadaran masyarakat kanggo hemat energi eta bisa melalui berita ajakan dari tiap media atau dari koran, majalah, brosur, stiker jeung sajabana. Tak eta
eusi dari tadi anu ku Boeli diawaskeun. Di handap aya nyangkem pedaran. Sabada hidup ngaregepkeun pedaran ngeunaan hemat energi, prak tulis ku hidup barang-barang nu sabudeureun hidup nu ngagunakeun bahan nu dihandap. Eusikeun dina kolom dihandap. Sok urang eusikeun sasarengan. Contohna bensin naon wae anu di ieuna nu di bensin naon wae tah nu ngagunakeun bensin. Contohna mobil, motor, diesel, naon deui? Teras pami ieu mah naon teh pabrik-pabrik tiasa nganggo bensin nya. Eta teh aya anu nganggo bensin. Teras listrik mah seueur anu ngagunakeun listrik mah. Contohna lampu, TV, komputer, teras naon deui TV, magicom, mesin cuci, sareng sajabina. Tah eta teh anu ngagunakeun listrik sumber energi. Teras cai bisa dianggo naon wae. Tiasa dianggo ibak, tiasa dianggo atanapi minum pami haus, tah tiasa nyuci piring, cuci baju, tiasa nyiram tanaman, sareng sajabina. Teras kertas kanggo naon wae tah barang-barang anu ngagunakeun kertas. Kangge buku. Teras kangge naon deui? Kangge kertas mah kanggo pangajaran nya buku keneh salaresna. Teras kertas teh kanggo ngadamel hasil karya. Aya kertas manila, aya kertas sagala rupi nya. Tah nu eta tugas nu eta hidup di eusian wae di bumi. Teras tekedah disetorkeun ka GC. Tekedahnya nu halaman 27 mah. Ayeuna urang tinggal deui halaman 28 dugi ka 28. Tah dina halaman 28 mah urang bakal medar pamanggih. Nah, medar pamanggih teh menguraikan penemuan-penemuan kita. Tinggal gambar di handap, caritakeun pamadegan hidup ngeunaan nu katingali dina gambar. Regepkeun contona nu dibacakeun ku ibu bapa guru. Tinggal nomor 2 nah. Eta nomor ieuna gambarna ngeunaan murangkalih nunuju jalan kaki nunuju mapah bade ka sakola. Kalimahna lempang ka sakola leuwih hadep pikeun kasehatan sarta bisa ngarojong upaya pikeun ngurangan BBM nu digunakeun dina kahirupan sapopoe. Hartosna eta teh jalan ke sekolah lebih baik dari untuk kesehatan dan bisa membantu upaya mengurangi penggunaan BBM di kehidupan sehari-hari. Jadi itu isinya dari kalimat gambar nomor 1. Kalimat nu yang keduanya ada gambar anak sedang sedang mengayuh sepeda atau murangkalih nuju numpak sepedanya. Tah eta teh berarti kinten-kinten kalimahna kumaha tah. Aya contona di luhur atos aya hiji nomor anu dicontokeun. Tah eta panginten hidup tugasna kanggo di bumi. Tah
nu gambar kahiji, nu gambar kadua, gambar katilu, gambar kaopat, gambar kalima, gambar kagenep, gambar katujuh hidup ngadamel carita. Sanes kalimatnya pami kalimat mah mung sakalimat ieu mah carita. Janten ceritakeun gambar-gambar nu aya dina buku teras dikerjakeunana di buku tulis ngawitan gambar anu kadua. Tah gitu panginten pangajaran dinten ieu nyaeta perkawis hemat energi. Tah panginten tugas dinten ieu nyaeta halaman 28. Hidup diterangkeun dicaritakeun gambar-gambarna. Hatur nuhun atos ningal atanapi menyaksikan video ieu. Pamugi hidup tetap semangat diajarna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.